Halo guys, sampurasun sadayana tepang di urang di channel Capek Candar enak kolab jeung iya cekelan ekel eta ya iya deh man guys sudah bisa salaman. Ayeuna orang non karek asup pemukiman warga itu sama ngaranna Kampung Cimanggu. Sabak mantap ini kan pernah uling kasabak ke soalnya keur viral cuy asli subscribe gula meh ngadulur nya. Oke guys, selamat pagi guys. Kamana teh teh damang aduh damang atuh yuk siap bisa ya oke ayo tadi canas mah aduh salah naon gitu. Arek guys, rupanya aya fans urang Bang Eka hanya karena Bang Madun, aduh iya ya iya Lin tuh anjay apa nama lah Capek Candar jeung Bintang Pramuditya tong hilaf bobo adventure nalur bobo adventure pekatangannya dirinya aya histori tentang non histori jalur pendakian kurang anu pernah deke ke Jawa Tengah ke Jawa Timur non cantik kurang mah tempoe bobo adventure berangkat cus gaskeun wa gas guys ibu-ibu guys ngalikeun guys urang ayeuna geus mulai asup ka jalur pendakian sebenarnya ieu dieu ayeuna teh karek pemukiman warga terakhir ieu perkebunan persawahan apa nama rame lah anu capra kasabak buru-buru kasabak mangpeng keur viral kaburu teh viral kieu mah guys coba karcis guys ya nama euy mungkin keur viral heula gas saya motor heula guys 2000 pertama mantap 2000 oke amun sampaikan kurang bertilo nyampe ka luhur 2000 20.000 nyampe lur aslinya tinggal ikannya yang skip subscribe oke channel Bobo Adventure nya. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Kieu teh nya. Kieu teh nya. Anjir tekan dulu. Video ieu mah video. Aduh. Tapi fulur euy. Hilap termah Capek Candar subscribe-nya
Setengah perjalanan aja. Nah. Bang Eka. Iya, yang bobotoh versi. Apa naik? Komen tuh jeung mah. Pun. Aya Aang. Wah, ini guys, sekadap deh ini capek terus ya 45 kayak aku capek banget ya mesti wakil kurang siap tuh guys kurang kali ya mangga salengir weh kumaha kang karaosna ayeuna karaosna ini kumaha ripuh sarwakeun kang kumaha karaosna kang ripuh euy Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong mah? Tarik. jadi saparapat jalan deh lu sampai ke Bukit Sabate ya camping bukan aing bertiganya kan banyak usti-usti bos. Nah, silakan mbak silakan. Mangga gali bisa jadi lur walaupun orang enak capek gitunya tiluan capek ayo teh mah semangat euy nah lur jadi enak istirahat heula arek nyokot naon teh bang cai jeung perbekalan ke penting bu teh enggak salah euy aduh Saadah. oh saadah Ini bisa ada mana? ngaran babaturanna saadah wa keboga si budug gitu nama euy aduh Waduh, tonton ulah di skip aduh bangga jadi mangga ngobrol kapotong di skip atuh. jadi lur nek ngobrol teh kagok bodog punten punten mangga jadi nek mangga aduh hese wa rek ngobrol teh euy keur mah capek nya
tuh kak aya nu punten nih siapa Pokoknya tuluykeun yang jadi luhur. lah tuh punten orang kesangan kieu Pak asli tuh aduh orang yuk tah aduh perdana pisan lur euy matakan trong pohonya subrek pokoknya mah jeung channelna Bobo Adventure nya jeung channel hiji di channel Bang ngaranna naon Bang Bintang Pramuditya Bintang tah eta ke kurang disimpen link videona nya link channelna di deskripsi urang pokoknya mah subscribe lah sampai candar Bobo Bobo Adventure Bintang Pramuditya. tah tilu eta ye pokoknya salam Sunda lah pokoknya mah lur digas deui euy dia rehatilah sebentar kulantaran beliau cai si Bang Betana ya kameramen Bang Eka ya nya ya biasa si ganteng dah kurang lanjut deui lah sebelum itu tinggallah Bang Beta Bang bantuan Bang oh siap gaskeun lagi lur layar tancap guys layarnya ditancapkan tinggal menawan sekarang tinggalin lah Ikan benang itu. aduh canggih tanya Lumayan. lur nges capek nges tepi sampai ke Bukit Pinasna oke tapi masih bingung neangan lapak buat tenda jadi tunggu video selanjutnya dengan lapak buat tenda gas kan Terus bapak kalanya menuju kanu telan nagihan. Kedeng depan be ngobrol. capek lur asina capek orang perdana ke Bukit Sabak ieu terakhir orang pas tahun baruan ke 3 tahunan aya tapi enak mulai mendaki deui pelantaran mau membuat momen-momen yang indah cinta kita berdua alah anjing bye proses pemasangan tanda cuy tenda sih maksudnya Tenda cinta gitu. tenda biru ning Pak terpal si tapa mah eta urang lain bantuan Pak tapi orang asisten ayah Kelali. stop ada kan oh supin itu apa tuh ini di grup penulisan baru dapat A few moments later. iya we urang mah ini nama pasang tenda beres istirahat heula anjing icalan yang ayeuna ge mulai lah
setar ulah saing jangan narik pindahan euy. Aduh, cuk. Nah, lur, orang mah nu kieu. Kan gampil ngobrol-ngobrol orang ya. Itu we. Jadi kieu urang mawa nu kieu oge mawa GoPro lurnya teu guna euy, teu guna teh naon? Memorina wuhan bangnya. Jadi dibilang gaper ieu oge. Nya tapi sakieu mah jeung ka para pendaki nu sanesna anu can nyobaan ka Gunung Sabak wajib dicoba ieu nya. Apane ngomong heula teuing moal mengecewakeun beukeun ngalapak heula. Nah. Soalnya si Bang Beta arek jualan gas aksesoris sabak anu kieu bisi bade aya nu pesen mangga kopi aya aksesoris sabak terus ieu mah kapal api mah sponsor terus aya oge gas jeung eta gas peragi haikuknya gas pergi haikuknya pokokna mah bisa aya anu bade pesan ka dieu siap ongkir sesuai nya. Nah, sedap pokoknya. Ya. Kayak stiker Bobo Adventure. Sebut. Siar pisannya itu. Iya, gancina sabak. Nama sabak, cuy. Bisi bade aya anu meser nanti di deskripsi ayahnya untuk nomor WA anak Bang Beta jadi bisa dihubungi langsung komen tong jilap komo ile anu resep kieu resep pios kieu oge pios tapi tong hilap di subscribe